Assalamualaikum. Gum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Gum. Naon, Gum? Nah, biasa jang euy. Jaga. Alhamdulillah jang euy. Kunaon nya ulang-ulang Aduh, wae. aing euy, bararinggung kita jang euy. Bingung kunaon dinya teh? Bingung urang teh jang euy, tadi mikiran euy masalah hutang bogo jang urang teh. Hutang ka saha? Abang emok euy. Untung susah ngaji kari itu cik kurang oge. Coba kudu poe Kamis euy urang teh. Sing sabar lah kumaha deui. Sugan we jang euy, didinya euy aya kawuhan naon anu bisa nginjemkeun duit. Geus aya mah. Yang daripada mayar hutang kudu ngahutang deui ulah lieur gitu mah. Urang jadi solusi hade. Naon kitu solusina jang euy? Geus saya. Dari kumaha solusina alus. Heuh, naon sok? Geus we urang masang nomor togel. Aing sok sieun teu meunang jang. Gitu ieu mah bos. Anu bener. Hade ieu mah. Di mana kitu euy? Pokona mah aya tempatna deket di Masih Bardan. Oh, Ieu, geus we. Nama urang kali itu sorangan tapi dirinya mau orang mau nganter gitu. tah kad itu teh da urang teh kudu apal jang. Cara-carana kumaha? Jadi cara sarana mah mentana cangkal. Langsung. Dieu teh kigituan ketrokan. Carana kieu pas kali itu teh. Langsung we dirinya walau ngomong heuh. Heeh. Bah. Minta nomor bah gitu. Masang nomor togel gitu. Heeh. Jitu gitu. Apalagi ini Masih Bardan. Apa? Kayak saya tangkal uang ngaranna lah. Pokoknya mah di Masih Bardan teu jauh we. Aya dari itu. Ngaranna teh tangkal. Tangkal loa. Oh, tangkal loa. Apa? Ya. Heeh. Kurang hujan gitu. Heeh. Sok lah. Kurang naik balik heula euy. Nuhun nya jang. Siap. Heeh. Ayo bener. Yuk. Tuh. Bener euy, si Ujang teh. Rek cobaan kali itu ya. Ka hareup deui Masih Bardan. Ayeuna euy kesempatan dina euy daripada ayeuna di engke-engke mending ayeuna limitna. Ku aing teh pun gawean cepet. Lumayan. Ku aing teh geus di gawean, ku aing geus gugum ngalikeun di bentalita. Main ke budut. Ku asih aku aing. A few moments later. Oh iya euy, cek si Ujang teh tangkal loa teh. Sugan we menang nomor euy. Nah, cobaan euy. Bah. Cik minta nomor bah euy. Urang isukan rek masang togel bah. Erek naon manusia kehet. Meminta nomor togel babal teh ha. Manemun hayang mah ku aing yeuh dibere. Tapi maneh eta syaratna sia. Kudu kacumpuanan ayeuna keneh. Syaratna naon bah? Syaratna maneh kudu mawa duit 120.000. Kudu ayeuna pisan sia. 120. Oh muhun bah, iya bah, aya bah, syaratna bah, kayak sakedapnya bah. Nah ya 12.000 bayar dasar wa iya dah 12. Tah iya bahnya, iya syaratna di dieu tah. Ku abi disimpen di handap. Nuhun. Kasep. Nya. Jig balik. Ke bakal aya nomor di imah uju juga ya nomor we di imah. Oh muhun bah, muhun. Si goblok. Jelema hayang beungar jeung kamentakan tanggal kieu digawe sia teh. Kalau kamentakan tangkal jawaban memasang nomor togel. Lebih baik ku aing. Wah, sia digawean ku aing. Lumayan 120.000 keur meuli udud. Pas ku aing si gugum digawean anjing kan. Lumayan nih keur meuli udud. 120 lumayan. Si goblok ongkos 120 tapi kur 12.000. Si bebal ngagawean aing sarwana aing ngagawean
si Gugum tapi aduh aingnya digawean lah lumayan 12.000 ge